Caritakeun di salah sahiji desa, hirup seorang kaluarga nu katerbatasan ekonomina. Jeung nganutupan keterbatasan eta, maranehna ngalakukeun usaha dagang sangu koneng jeung gorengan. Tapi, kusabab pandemi corona usahana nurun drastis. Gusti nu agung ya Allah, ai hirup aing teh kieu-kieu teuing. Aing teh salah naon? Ekonomi geus eueuh, kurang, dagangan henteu laku. Hirup aing teh meni miskin-miskin teuing. Aing teh kudu kumaha sih? Manya kudu aing modal kan teu pasti. Ya pasti anak aing kumaha. Leuleuleuh aing mah teh aya naon ieu teh meni gandeng pisan atuh. Mun ek gandeng mah kitu di sisi cederes atuh. Lain kitu atuh geuli. Kumaha Dengekeun heula atuh ya pirengkeun. Kan ieu teh ningali dagangan emak teh teu laris. nya. Ayeuna kan keur pandemi kaos kieu. Can biaya jeung hirup urang sapopoe kumaha? Makana tong sok loba pamenta ka kolot teh. Emak teh capek. Lain mikiran dewek bae tapi nya hirup emak oge kieu-kieu bae. Tapi mah ela teh ieu teh naon sakoe teh pan daring ayeuna mah da corona teh atuh. Jadi HP na teh kudu ganti da atuh da HP na teh nu ela teh da nyit-nyit atuh goreng. Aing manik teh meni sok gorengan. Aduh, omongan kolot. atuh da kumaha ke teh ela teh teu bisa sakola kumaha sok mah nilai ke teh nilai ela teh bikinna teh goreng. Nyalain kitu atuh geulis masalah namanya emak kudu ngajual ginjal emak sabelah. Atuh kumaha mun kieu mah? Kumaha? Jadi babaturan ela teh naon kolotna teh pan sarua jiga mah dagang. Tah, naon kolotna teh kapasugihan. Jadi daganganna teh rame kumaha mun emak kapasugihan bae atuh hayu. Keheula. Nya hayu atuh gaskeun urang kejar harta, tahta, pasugihan. Sanggeus eta maranehna langsung indit ka tempat pasugihan. Tah, mak ieu teh tempat pasugihanna. Anu bener. Bener. Hayu atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Leres ieu sareng Mbah Lul. Bener. Aya naon di dinya ka dieu? Jadi kieu Mbah. Cing heula sok dariuk atuh, da cangkel uing teh nangtung we teh. Nuhun atuh, Pak. Jadi kieu Mbah, maksud kuring datang jeung anak kuring ka dieu teh hoyong nuhunkeun kumaha carana supados kuring jadi jalma beunghar. Da hirup kuring teh yeuh sangsara wae, kuring teh jualan usaha nasi koneng jeung gorengan tapi meuni eueuh pisan anu meulina teh Mbah. Cetek eta mah geus tong dipikiran sok. Nu bener, Bah. Bener, tapi aya syaratna. Naon, Bah, naon. Di peuting bulan purnama, darewek teh kudu bertapa Di mana, Bah? di Gunung Cikemay. Oh, nya gampangnya eta mah nya. Tapi aya hiji deui. Naon? Aya mantra nu kudu disebutkeun. Naon eta teh? Mantrana teh nah caricing we, turutkeun Mbah ya. Gutak gitek dua geo. Utak ditek dua geo. Gutak gitek dua geo. Utak ditek dua geo. Gutak gitek dua geo. Utak ditek dua geo. Guys, eta syaratna Ieu teh urang teh calik. calik sok mangga calik Eta mah gampangnya mah nya. Aduh, ningali gua geo. Gua gawe. Ya, aya mungket buuk tong poho dipake engke lamun keur dagang. Nuhun, Bah. Siap eta malah empang. Artosna ditransfer bae mah, Ditransfer. Hilap teh artos Ditransfer bae da ayeuna mah canggih pan nya mah. Mohon tiasa. Kayak artosna ditransfer bae nya banyak. Mohon. Oke. Atur nuhun Pak. Siap. Samenjak maranehna ngalakukeun pasugihan, daganganana jadi laris jeung kahirupanana jadi berubah. Nya eta teh ge bener, menengen ka pasugihan. Heeh. Kunaon teh tibareta bae nya? Nya itu meni Tingali. Emak boga cincin meni loba. Boga ieu emas halus teh. Alus atuh ih. Simpen mah Tingali kalau emak tingali alus. Meni burcak burineng mah. Aduh. Nya atuh
Ini alus kieu ya Allah. Kira Geus lah. Panas ya mainnya. panas pisan. Aduh kudu meuli AC ieu mah euy. Terus kaisukan orang cuang meuli AC yuk, cuang Naon meuli deui mah mobil, mobil beli sakalian mobil. nya. Urang cuang jalan-jalan, cuang tembongkeun ka warga-warga kabeh. Urang engke ayeuna geus beunghar gitu. Geus susah deui nya mah nya. Teu kismin deui, anti kismin-kismin. Kata geteng po ieu HP-na mah ni alus. Aduh, meni. Aduh, Ada aya dengar cuang selfie heula selfie. Tuh nya. Alus kamera lagi meni beda meni. Jeung HP Ini meni buri gigi. cacurin, Aduh, nya meni. bener. Tante Mah daek Era. meuli lah. Si teteh mah dana ieu wae emak. Hayang nu eta nu Apple nu kerowok. Nu mana? Anu kagegel teh anu aya tinu kameraan. Eta pan Eta mah gampang balik bae mah ge bisa kabeuli Iya ayeuna. nya, kamerana halus mah. bener Sakalian pisan. bae nya mah. Mengharnya. Mun tiasa mah sareng pabrik-pabrik mah. Atulah cus. Lantaran terlena ku harta, maranehna poho kana janji nu geus dijieun jeung Mbah Lul. Akibatna, kabeh harta-hartana jadi beak dina sapeuting. Ah mana perhiasan urang? Kamanakeun? Ai emanya nah ieu Astagfirullah. Mana? Astagfirullah. Heh. Perhiasan emak kamanakeun? Perhiasan urang kamanakeun? Ya Allah. Perhiasan urang Ya Allah, ieu mah gara-gara pesugihan ya mah nya. Ya Allah. Ai kitu mah atuh ulah ka pasugihan atuh ya Allah. Urang salaku manusia tong pati terlena kanu harta jeung ngalakukeun sagala cara jeung menangkeunana. Sanajan urang keur dihadapkeun ku cobaan, urang kudu tabah jeung nyerahkeun diri ka Gusti Nu Agung.